Mitra kaum dangu manga urang lajeng kendaihan cadongeng anu katuna kamari carios nyambung judulna musuh warisan karya Kilitsa. Ayeuna teh para mitra dongeng mincak bagian ka-35. Mang Jaya saparakan ngahaturkeun nuhun, mudah-mudahan para wargi aya dina ginanjar kawilujengan. Carios nyambung manga urang lajengkeun para mitra etang-etang hiburan pambeberahmana. Upami teu lepat nalika urang paturai kamari dongeng parantos dugi ka burhan harita teh para mitra sadaya dina kaaya nafsu nyoehkeun raksukanana si gelap teh dugi ka katohyan aya nu legok dina dadana. Nah burhan bade ngangken ka eta sepuh atanapi henteu. Nah mung remang rupi akon-akon wungkul para wargi sadaya sangkan dipercaya eta kala teh ku burhan, mangga urang lajengkeun bae wilujeng ngadangukeun. Kumaha atuh para mitra sabada burhan manehna nempo dada jelema anu aya hareupeunana harita para wargi barang dada si gelap aya legokan ter awak burhan ngageter tuur nyorojod jiga nu kabulusan panon molotot teu ngiceup-ngiceup tungtung nabrak burhan deku sarta gero nyebut bapa. Bapak, aduh hapunten abdi teh bapak, ceuk burhan bari ngarangkulan dampal suku si gelap anu ngan hiji. Supala jeung Mang Roda pating rarenghap narik napas panjang si gelapok nyarita lalauna. Burhan anak bapa. Syukur ujang geus sadar. Sanajan ujang teu menta dihampur ge tangtu ku apa dihampura. Lantaran ujang mah teu salah, ujang memang boga hiji pamadegan nu kacida kuatna. Salilana Satya jeung satuhu kanu jadi guru. Bapak teh kacida ngarasa bungahna nempo ujang kitu. Malah bapak teh ngarasa reus boga anak hiji satria sarta rela ngorbankeun tanaga demi ngabela kanu jadi guru. Ti mimiti tepung ge hate bapak teh geus beda rasa kasih. Yen tangtu ujang teh anak bapak nu leungit. Tah kulantaran kitu geus ulah kitu ujang sok cengkat ayeuna mah geus kugu. Cek si gelap para mitra. Bari manehna ramisak, gapnya kelengen burhan terus ditarik sina cengkat. Atujung burhan cengkat sarta pokna jawab semudu marida. Bapak, hatur nuhun abdi tiasa ditepangkeun sareng bapak. Nanging naon margina bapak teh enggak ngawartosan ka abdi. Ieu nu janten bapak, abdi teh salira bapak ku anjeun. Saupami ngawartosan ti barang tepang matantos abdi moal janten kieu. Abdi teh hampir ponok pangharepan milari bapak maki parantos belasan tahun. Hampura ujang teh bapak. Hampura bapak teh ujang. Bapak geus sarua geus sono kanu jadi anak. Hari satadina mah bapak teh hayang tepung heula jeung si gundul guru ujang. Ngan teteh kahayang bapak teh teu kawidian ku Gusti Allah anu Maha Kawasa. Jika nabae anak jeung bapa teh kudu buru-buru tepung. Lantaran memang geus kacidalilana urang teh papisah. Malah boh bapa, boh ujang ge moal apa kana rupa. Sabab ujang leungit teh ti umur 2 tahun. Ari nu di marga lantaran nya si gundul pisan alias si Petra. Tapi geus seulah waka mikiran nu lain-lain. Lantaran bapa teh boga hiji pamaksudan nu sarua pentingna jeung neangan ujang. Nyatana hayang muru-muru tepung jeung si Petra. Kumaha ari pamadegan ujang? Lantaran bapa ge ngaarti. Ujang teh pasti ngarasa bingung sabab ka dieu bapa ka ditu guru. Cik hayang nyaho kumaha pamadegan ujang. Cik si gelap bari niteup ka burhan. Bapak, leres pisan abdi teh ngaros bingung. Nanging dina leresan ieu abdi bade milih jalan tengah bae. Dupi kawit nama abdi teh dicadangkeun ku si gundul kanggo nelasan pati si gelap nyatana salira bapa. Nanging kanyataanana musuh si gundul teh bapa abdi. Tah kumargi kitu, abdi teh teu wantun baha ka guru tapi ngungha kanu janten bapa ge teu wantun. Janten abdi mah saja misahkeun diri perkawis bapa sareng si gundul mangga rampungkeun bae ku bapa nyalira. Paling-paling abdi manuduhkeun tempatna wungkul. Tah sakitu pamaksadan abdi teh bapa. Ceuk burhan bari ngeluk tungkul. Syukur kasih bener. Bener pisan gitu ujang.
Lantaran boga urusan teh bapa jeung si Gundul, sedang ujang mah bisa nak kitu tehnya akibat tina katelengesan si Gundul. Keun sanajan ujang teu nurutkan ieu guru ge, moal matak doraka sugan. Sabab jiwa ujang bapa nu tanggung jawab. Bapa teh teu bisa ngawarah jeung ngadidik ka ujang, lain hartina nu kawajiban. Tapi bunga dipisahkeun ku katelengesan si Gundul. Malah bisa na suku jeung leungeun bapa jadi cacat ge, hasil pagawean si Gundul. Tah kulantaran kitu bapa teh geus ragrag sumpah. Si Gundul ku bapa kudu dipaten. Sok sanajan manehna geus aya jasa ngawarah ujang. Lamun si Gundul ngawarahna kana jalan kahadean mah tang tu dosana ku bapa dihampura. Sarta sumpah bapa rek dibatalkeun. Tapi kulantaran ujang diwarah ku si Gundul teh kana jalan kajahatan, malah tukang ngagugulukeun mumusuhan. Kapaksa si Gundul bakal ditumpas ku bapa. Sakitu tak ujang. Pamaksudan bapa teh geus moal bisa dirobah. Cek si gelap bari neuteup kana beungeut Burhan. Kahartos bapa. Mangga abdi mah ngiringan bae kana pangarsa bapa. Syukur. Da ayeuna mah hayu anteur bapa ka tempat si Gundul. Tapi ujang mentuk perlu menta heula pangampura ka Jang Supala jeung ka Mang Roda. Ujang geus nyieun hiji kasalahan gede. Malah lamun bisa mah ubaran tatu Jang Supala teh. Cek si gelap bari nunjuk ka Supala. Jeung ka Mang Roda, kabeneran harita geus nyalampurkeun deui atuh Burhan nyarita ka Supala. Saderek Supala, kitu deui saderek Roda, sim kuring saja munut dihapunten tina samudayaning kalalepatan. Rumaos sim kuring atah sasar, dugi kawantun ngajalankeun padamelan anu hina. Sim kuring parantos kumawantun ngabongohan ka saderek Supala. Sakali deui sim kuring nada dihapunten. Cek Burhan bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka Supala. Terus ku Mang Roda atugap ku Supala ditampanan. Kitu deui ku Mang Roda teu lila pok Supala ngajawab nyarita tatag pisan ngandung kabunga. Tawangsulna saderek Burhan mangga urang silih hapunten sareng silih bebaskeun kalelepatan. Mumusuhan urang gentos ku babarayaan, sim kuring ngaraos bingah ku kajadian anu mete. Sarta sejang ngahaturkeun wilujeng ngambah sagara kabungahan ku tepangna hiji putra sareng ramana. Sim kuring ngiring nyaksian kana ieu kajantenan. Hatur nuhun saderek Supala, kata pipisan ku sim kuring oge. Sarta sim kuring janji, bili isuk jaganing pageto besok baring supagi saderek Supala pinanggih sareng karerepet. Upami sim kuring kalersan terang mah tangtos sim kuring bakal ngorbankeun tanaga kanggo ngabantu ka saderek. Etang-etang kanggo nebus kalelepatan sim kuring nu parantos kalangkung. Dupi saderek Roda kumaha? Cek Burhan bari ngareret ka Mang Roda, pok Mang Roda ngajawab. Nyebarantos kieu mah awon kasebat da supamipun Mang bedang sareng wangkelang teu ngiring bingah. Atuh tangtos be sanajan pun Mang oge ngahapunten kana kalepatan Jang Burhan. Nanging upami parantos kieu bade kumaha saterusna ieu teh? Hatur nuhun saderek Roda. Dupi saterusna mah urang sangakeun we ka pun bapa. Nanging sateacana urang paturai sim kuring sejamasihan pepeli manawi bahan katampi. Murgi saderek Supala sareng Mang Roda sing atos-atos. Margi hampir 10 tahun lamina si Citrasena diwarah rupa-rupa kagagahan sareng kadugalan. Kanggo ngajorag ka saderek Supala ku si Gundul sobat medok Nagasuni. Sim kuring terang pisan kana sagala rupa utu etana. Margi terang sadidintena. Malah Citrasena parantos turun gunung, lumaksana bade ngajorag ka paguron monyet bodas. Sakitu bae, mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo saderek. Cek Burhan. Bari netep ka Supala, puguh Supala meni bunga sarta pok ngajawab, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan saderek Burhan. Sim kuring teu kinten ngaraos bingahna di pasihan pepeli. Ku jalan kitu tangtos sim kuring bakal carincing pageuh kancing salalamina. Ta ayeuna bade kumaha saterasna, upami teu kaabotan mah langkung saya urang karorompok sim kuring atuh. Etang-etang ngenalkeun supados langkung raos geura. Cek Supala bari ngareret ka Burhan terus kasih gelap. Ari nu ngajawabna si gelap. Jang Supala, mungguh ari dina hal teh mah ujang mang teh kacida pisan hayangna nganyang ka tempat ujang teh.
malah mang teh aya ngobrol anu panjang lebar tina perkara lalakon Ujang jeung lalakon pun emang. Tapi hanya kalpisan dina danget ieu mang teh keur nyang hareupan hiji pasuala nu kalintang pentingna keur pribadi mang. Tapi insyaallah di mana mang geus beres sarta mang salamet, mang bakal ngahajang-hajang ka tempat Ujang. Da ayeuna mah wayahna urang paturai we heula. Oh sae atuh kitu ge paman, mangga wilujeng angkat sareng wilujeng paturai. Mudah-mudahan salira paman kalihna tuang putra sing salamet sarta hasil maksad. Tema supala bari song ngajak sasalaman gap ku si gelap di tampanan bari nyarita deui. Hatur nuhun jang supaya. Ayu atuh wilujeng paturai ayeuna mah. Jawab si gelap bari neuteup kana beungeut supala jiga nu hayang apal pisan. Geus kitu mah terus sarereasa salaman bari silih doakeun. Ari supala teu poho mikeun deui peso Burhan nu dipake maledog bitisna. Tapi ku Burhan ditolak, basana teh itung-itung tanda mata cenah. Sajabati kitu dina perah eta peso aya ubar nu mati pikeun bubaran tatu. Puguh supala teh bungaheun pisan. Sak peso balati teh diselapkeun deui dina cangkengna. Geus kitu mah bral sarerea arinit deui. Supala jeung Mang Roda baralik ka Ciborelang ari si gelap jeung Burhan rek najugjug ka Gunung Cakrabuana. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Cag urang tuna heula lalampahan Mang Roda jeung Supala kitu de Burhan jeung si gelap. Ayeuna urang caritakeun heula di tempat sejen nyaeta urang ngaguar lalampahan Citrasena nu geus lila katunda-tunda. Citrasena teh para mitra sabada meunang paidin ti guruna katelah si Gundul isukna manehna ngamimitian turun Gunung Cakrabuana. Anu dimaksudnya eta rek nyangan pangalaman sakumaha papatah guruna. Harita kira wanci hanit moyan Citrasena keur nurugtug bae mudun mapai-mapai tonggong Gunung Cakrabuana kalaneukeun. Papakean anangan saukur saraket awak, kitu ge geus rarawing da geus teu boga keur ganti. Salila 10 tahun cicing di si Gunul estu teu ditempo-tempo acan ku Nagasuni. Boro-boro dikirim pakaian atawa dahareun, ari buuk beuki gondrong malah kumis jeung janggot ge balak pisan. Ngandina perkara pakarang estu ning lengkep. Sajabati mawa bedog Citrasena dibahanan peso balati nu kacidarobana. Nu dibawana harita teh aya kana salosin, tapi peso balati laleutik ngan saukur segede-gede curug. Sok sanajan papakean jiga tukang baramaen, ari pangawakan kacida gagahna. Dada rubak, leungeun babalingbingan, urat ranteng jiga kawat, sorot panon seukeut, lamun ngagiler galak alah batan. Gerakan naon ma para mitra matana teh, gerakan kesit bangun harampang pisan lincah alah batan peucang. Gancangna carita, sanggeus lumampah kira-kira 2 poe jeung sapeuting jeput, saung Citrasena anyog ka hiji lembur. Kabeneran di sisi jalan aya garduh rona, koloyong Citrasena nyimpang gek diuk dina palupuh nu kacida harerang tandana mineng dipake. Hartina unggul unggal peuting aya rona. Bari ngareureuhkeun kacape porosot Citrasena ngalaan kampretna. Berai dada nu sembada teh ngaliglag tina beuheung nyorolok kesang, terus mapai kana dada sarta ragrag kana bujal. Gancang ku Citrasena disusutan ku kampret nu geus rarawing. Kulantaran geus baseuh ku kesang ti tadi keneh, katurug-turug dipake ngelap kesang, puguh we bajuna teh beuki baseuh bae. Bau teu katulungan, lamun dikupiakeun di balong teh mah matak marabok lauk. Nempo kaayaan papakean kitu pok Citrasena ngomong sorangan. Be, dipikir-pikir bet jiga tukang baramaen aing ye. Baju sajabat tirarawing teh bau badot deui. Mangkaningan hiji-hijina baju baseuh teu hade dipake. Mumpun panas kene dipoe heula lah mending oge. Sugan di teh garing. Cik Citrasena meber-meber baju, terus ngalewas ngadeuketan pager nu kapanasan. Terus eta baju disampaikeun dina pager. Geus kitu mah koloyong Citrasena asup deui ka garduh gek sila tutug. Leng Citrasena ngahulang bari mikir-mikir pilampaheun. Kulantaran teu boga tujuan teh para mitra sadaya. Teuing ka mana nu kudu disorang,
sabuat keur kitu hilibir aya angin nebak kana awak Citrasena nu buligir. Puguh keur kaayaan panas jeung bayung yang katebak angin, nikmat lain bobodohan. Lila-lila lengwut Citrasena nunutan tungtungna goledag greup sarek tibra pisan. Sora manuk nu recet teu kadenge. Nu ngaliwat mah komo malah tibatan inget kana kajaan di dinya mah kalah kaleos tingit ka nagara impian. Para mitra kaum dangu, jiga geus kitu we kuduna. Sabuat Citrasena keur sare tibra buru dueul ti beulah wetan aya barudak saaleutan. Nu panggedena leumpang ti heula bari mawa aseupan butut dituturkeun ku baturna nu lobana aya kira-kira 15 urang. Sajabat nu mawa aseupan butut aya di nu mawa awi nu panjangna kira-kira satengah deupa. Sarta dina tungtungna make palang jiga salib. Ari nu panggedena katelah si Ohim pok manehna nyarita bari tetep leumpang ti heula. Suata mun pagawean urang hayang leuwih hade mah euy hasilna euy. Urang kudu neangan baju butut euy keur ngabajuanana. Ari keur huduna mah cukup lah ku aseupan butut we. Tapi kudu ditulisan ku apu ngara pantes euy. Kumaha sileung bisa neangan baju butut? Ceuk si Ohim bari ngareret ka Suhata. Nu umurna sahanapeun Ohim. Pok Suhata ngajawab semu bingung. Hana kamana neanganana tuh euy da urut baju bapa uing geus eueuh. Sebab beak dipake nyen bobegig di sawah. Ari ku daun teureuk bisa moal. Ih, lain baju atuh ku daun teureuk mah. Engke jurig da ge moal bisa daekeun asup da sieunun. Kun baju maneh atuh laan euy bisi inung maneh nanyakeun malah bejakeun leungit, meunang teu? Oh, moal lah. Sendiri nungguin teu nanyakeun da tiris atuh uing mah. Mangkana loba leungit deui jeung deui. Malah mun uing asup angin, apan gering meureun, bisa ngubaran moal gim. Cek Suhata bari ngancingkeun baju nu ngaliklan. Tapi muka deui da lobang kancingna geus gede teuing. Si Ohim kabeneran ngareret pok si Ohim teh nyarita bari seuri. Ari si laing. Ari ulama ulah we atuh teh kudu pak-pak ngancingkeun baju, apa biasana ge da bujal maneh teh sia sok diabur jabat kitu da moal bisa euy. Sabab loba kancingna mah sagede-gede liang bogo. Gede ceuing liang kancingna nu ilaing mah. Cek si Ohim bari ngarewet ka baturna. Atuh nu katelah si Onet ngamairan manehna awakna pangleutikna tapi bawel. Pokoknya eta atuh da lobang kancing teh sok dirojokan we ku curug Suhata mah. Pajarkeun teh ngasa kuku cenah. Sok aya-aya wae nya si Suhata. Si Onet ngareret ka Suhata, pok Suhata nempas rada nyurong. Oh, tong ahina si Onet. Baju uing tung kene aya kancingan ge. Lobangna sanajan galedeg ayaan ari nu maneh. Coba tidak kieu teh, teu kancing teu lobang apaan. Coba tungtungna mah geus herang bakat kumineng teuing dipake nyusut leho. Tu anu pantes mah dipake kebajuan babagig mah baju saya teh si Onet. Cek Suhata bari molotot ka si Onet. Si Onet harita mundur ngajauhan. Sabab wani soteh ngomong para mitra. Ai gelut mah teu wanieun si Ohim gancang misah. Geus ulah sok silih polototan goreng teh euy. Sabab bakal maos sial. Ka urangna ai pasea jeung babaturan mah. Tah ieu mah mending urang malikiran we kumaha carana neangan baju butut. Cing sanu boga usul lantaran pagawean urang teh kurang hade ari teu di bajuan mah. Ceuk mang lebe mah kurang afdol cenah. Cek si Ohim bari reg leumpang na eureun. Terus ngareret ka tukang jep sajongjongan mah taya nu ngajawab, tapi teu lila pok Suhata usul. Kumaha lamun kieu Him, ieu rombongan urang pencarkeun we. Bae terusna kumaha? Terus urang ngareangan popoyan batur, lamun manggih baju, urang injeum heula lamun pagawean urang geus beres pulangkeun deui. Cek Suhata bari neuteub ka si Ohim. Manehna ngajukeun usul sangkan bajuna teu dikurihit ku baturna, pok si Ohim ngajawab bari kerum. Wah, teu satuju euy ah. Lantaran lamun kapangi bisa berabe euy. Nu tadi narek untung bisa jadi buntung. Lamun sakira hese mah keun we lah. Teu make baju ge nahan anu penting mah keur huruna we ieu ah. Urang gancangan leumpangna urang ini tuh digigireun garduhona. Ohim bari terus leumpang ari nu sejen mah teu aya nu nyarita. Tapi gancang ngaluturkeun minangka satuju kana kahayang si Ohim. Lagedet alitan barudak teh maju ngajugjug ka garduhona. Tekung si lilas rog sarerea nepi reg si Ohim ngaraneg. Terus malika tukang bari ngantelkeun curug kana bibir. Jep sarerea jemprek. Si Onet gen rek nyarita jadi teu tulus. Sarerea nareuteub ka si Ohim. Ari si Ohim ngarti terus nunjuk ka jero gardu.
Ari breh ku sararea katempo aya nu keur sare Tibra naker nu tayalian ti Citrasena. Sare Tibra pisan kere kadenge meuni nyegrek meuni gegelegeran. Ari si Ohim gancang ngacungkeun leungin katuhu bari ramakah. Maksudna masangkan sararea cicing. Ari manehna gancang leumpang lalaunan nyampurkeun ka Citrasena. Sanggeus tepi terus ngeteyep nempo kana beungeut Citrasena. Barang geus sidik Citrasena sare Tibra nyeh si Ohim seuri sorangan jiga nu sinting terus nyampurkeun ka baturna teu lila pok nyarita lalaunan. Batur-batur nu sare digaduh jiga nama tukang baramaen sabab tetela lain urang ieu dewek mah teu wawuh sajabati kitu calanana rarawing ari awak balu ligir teu make baju jigana bajuna teh eta tanu dipoe dina pager kumaha cek pamicir lain suata cek si Ohim bari ngareret ka Suhata terus nunjuk kana baju Citrasena nu keur dipoe dina pager. Teu lila pok Suhata ngajawab yakin pisan. Urang teh butuh baju butut pikeun ngabajuan babagi si jalangkung. Jeung jabatan hesena naon hesena eta pake. Keun bae da moal naon sabab geus rarawing jiga baju si Onet. Cek Suhata bari ngareret ku juru panon ka si Onet. Ngadenge kitu si Onet geus ngarenghap narik napasna rek nyarita gancang dihalangan ku si Ohim. Lo ribut net. Di sini boga nyaring kena jadi lah pas ya mah usul lain katarima ku dewek Suhata tapi kumaha ieu mah marane satuju wae cik darawa batu ngaradosana ditanggung sararea cek si Ohim bari neuteut batur-batur nu keur ngariung teh bereng sararea nyarebut satuju tapi ditungtungan ku si Onet nyarita semut teu panuju ari cukuing mah mending keneh baju si Suhata sabab lamun ngajait popoean batur bisi ngamak kumaha lamun dihukum. Ulah nyorokan si monyet lah, ieu mah keur badami nu penting teh. Cek Suhata bari mureleng ka si Onet. Jiga nu hayang ngrekeb ngan untung kaburu dipisah deui ku Ohim nu dianggap pamimpinna. Oh, ilaing mah lieur kabeh cicing atuh bising matak gagal. Jeung di kieu net ieu perkara baju sasaha. Lah asana teh moal naon-naon euy. Lantaran nu bogana ge moal nyahoeun da keur sare Tibra. Malah kerek meuni nyegrek kitu. Jiga nu ngeunah kumaha satuju maneh net? Cek si Ohim bari nitip ka si Onet, puguh si Onet ngajawab. Ini geus yakin kitu mah nya satuju uing ge tapi na geus yakin pisan anu sare teh Tibra. Jeung naon tandana apa disebut ngeunaheun pisan. Sangnehna oge nu sare moal kawas ngadahar liwet. Cek si Onet ngareret ka Citrasena anu keur kerek meuni nyegrek. Ih, si lain mah sare teh pisan Onet. Anu sare mah kacirina jiga nu nikmat pisan teh ari tandana manehna teh meuni ti peureum we. Eta teh tina bakating ku nikmat jeung ngeunah euy. Pek we pikir nu ngagere ceuli ku bulu hayam lamun karasa ngeunah sok peureum beunta. Ari ieu meuni peureum pisan jadi pikardieuna teh ngeunah pisan euy. Cek si Ohim bari ngerenge. Sarerea kabawakeun sorry para mitra. Nah ieu bet sorry. Tapi teu daraekeun tarik lantaran bisi ngagandengan anu keur sare si Onet pok ngomong deui. Oh kitu. Mun kitu mah tuh nu pae ge bisa na peureum teh tina bakating ku ngeunah meureun nya. Ulah kajeun lah sok satuju uing lah. Ngan lamun anu bogana ngamek uing mah moal ngilu dicarekan. Ah, da dewek ge da moal ngilu ari dicarekan mah. Lamun bogana ngamek mah buru-buru we balik. Ulah baru pikir. Wah, urang mikian geus beurang teh ieu. Cek si Ohim. Bari katayap ngadeuketan baju Citrasena nu keur dipoe. Sanggeus nepi gancang dicokot terus indit ka hiji buruan nu rada lega. Bring sararea naluturkeun ari buruan teh jauhna 3 ruh rona kira-kira 50 meter ngan kahalangan ku hiji imah. Sanggeus sararea karumpu der sararea digarawe. Ari nu dijieun babagig teh keur nyingsieunan manuk di sawah. Ngan ieu mah leuwih ginding ceuk ukuran babagig ginding cenah meureun para mitra. Cek ukuran mah babagi ginding ye teh. Sabab hulu ditiung ku asupan butut sakurulingna digamaran ku apu. Terus dibajuan ku baju Citrasena ari leungeun kenca nyekel salakop awi nu garing. Sedengkeun para mitra salakop awi teh jadi salakop awi para mitra. Sok dianggo ieu karaosan teh aya mah sok dianggo suluh. Sedeng leungeun katuhuna sina nyekel areng sanggeus beres terus ditancebkeun di tengah buruan ari barudak sararea ngariung bari sarila dina tanu. Teu dapok si Ohim ngamimitian nyarita deui. Batur-batur, ya langkung geus anggeus euy. Oh, malah ginding
kisahnya jika nanti lantaran pakai baju jeung dudukuy wajah euy kawas soldadu. Tah, ayeuna ayo urang mimitian ngamat jurignya. Sok deulin ku ilaing. Cek si Ohim para mitra sadaya. Bari jung nangtung terus ngadekitan kana babegig si Jalangkung. Teu lapok si Ohim ngamimitian ngamat Jalangkung. Jalangkung, jalangkung, jalangse. Jalangkung, jalangkung kadieu. Jalangkung, jalangkung, jalangse. Jalangkung, gera jangkung, gera gede. Gigig juri geringkang setan, sok nyimpang ka si Jalangkung. Gigig juri geringkang setan, sok gera datang. Jurig cai jurig jarian, setan cai setan darat. Hayu urang ulin jeung si Jalangkung. Cek Ohim bari mencerong kana babegig. Ari nu sejen jarempe naritip kana babegig nu rada borangan mah bulu punuk geus mimiti pating puriding pating puringka. Ari nu rada wanian jajantung ratug tutunggulan hayang buru-buru nempo hasilna. Teu lagi gibeg babegig teh oyag. Oyagna teuing ku angin, teuing ku jurig nganu jelas masih Ohim meni ngarenyag. Terus sarerea para mitra ngareret kasih Suhata si Ohim teh sarta pok nyarita lalauna. Tak, bisa yang datang euy. Sok buru-buru nangtung, urang tanya. Sok buru-buru bisi balik deui teu buru-buru di aku sia. Cek si Ohim bari terus nitip kana babegig. Suhata teu talangke sanajan hatena gegedeg. Para mitra sadaya deg-degan oge gancang milu nangtung sarta pok nyarita. Paling atuh geura tanya Him itu buluna geus unggul-unggulkan. Oh cicingnya jempe urang tanyanya. Jalangkung, saan datang teh? Pek tulis tadi na buku. Cek si Ohim bari nitip kana asipan butut. Nu harita jiga unggul-unggulkan sedang dua leungeun babegig oyag-oyagan. Tapi teu daekeun nulis kalah terus bae oyag-oyagan jiga nu aya nu nganagkeun. Nempok kitu pok si Ohim nyarita deui. Oh, jurig buta huruf. Balik saya ini kan itu aja bejus nulis mah. Sok buru-buru nyingkah. Aing mah rek ngonang teh nu sejen. Cek si Ohim. Terus mapatkeun jang jawokan jiga tadi. Ngan ayeuna mah beuki tarik ngomongna sanggeus beres gibeg babegig teh oyag tarik naker. Gebeg si Ohim ngarenyag. Dina hate aya atoh aya reuwas sedengkeun babaturanna pating aresod malunur. Malah anu borangan mah terus nangtung gap nyekel kana leungeun baturna bari ngadeg-deg. Suhata barang nempok itu pok nanya ka babegig. Jalangkung, sanu datang teh bisa nulis tawan teu? Lamun bisa nulis, tadi na buku nulis. Lamun teu bisa nulis, kudu ngomong. Cek Suhata jiga nu heueuh wanian. Tapi barang geus beres nyarita kitu. Terus mundur ngajauhan. Dikarasakeun barang tamat si Suhata nyarita, siuk angin ngagelebung tarik naker. Teu gibeg-gibeg babegig usi. Gulayan-gulayun leungeun ayun-ayunan terus ngaragamang jiga rek nulis. Teu lila gutrut para mitra. Si Jalangkung teh nulis ku areng dina salakop awi. Barudak nu nempokeun menit carolohok malah nu borangan pisan mah teu wani nempok. Terus tungkul bari ngagiper dina taneuh. Awak ngadeg-deg huntu noroktok bulu punuk karasa pating puringkak maruriding. Ari si Ohim katayep maju lalaunan. Geus deket terus panon molohok nempokan hasil tulisan si Jalangkung. Barang breh teh lapisan aya tulisan tapi lamun dibandingkeun jeung tapak hayam ngoreh mah jigana alus keneh tapak hayam. Tapi si Ohim panasaran, sanggeus si Jalangkung eureun nulis gap salakok awi teu dicekel ku si Ohim. Terus disidik-sidik maksudna rek maca, tapi teu kabaca tulisanana. Atuh pok si Ohim nyarita deui ka baturan. Batur cik baraca euy bisa henteu? Cek si Ohim bari nemongkeun hasil tulisan si Jalangkung. Gancang ku sarerea diilikan. Malah nu teu bisa maca geng ngilikan, tapi tetep saurange eueuh nu bisa maca. Pok si Onet nyarita mere kaputusan. Wah, moal salah deui jurig nu bieu datang teh ka kelas 0 meureun nya. Sabab bari nulis geus bisa ngan teu kabaca. Dari jurig kaluaran sakola luhur meureun alus. Cek si Onet bari ngabalieur. Terus diuk kawas tadi si Ohim pok nempas. Oh, meureun nya euy. Atawa nu ngaran jurig mah kabeh oge teu bisa nulis meureun nya euy. Matak lamun aya kolot nyebutkeun bisi katuliskeun jurig teh, bohong meureun nya. Da jurig mah teu bisa nulis. Aya buktina geus 2 jurig nu datang tapi can nu bisa nulis. Paling-paling kudu sieun teh dituliskeun ku malaikat euy. Tapi sieun sate ari pagawean gorengnya, kitunya batur-batur. Cek si Ohim bari netep ka sarerea. Nu wani ngajawab ngan saurang si Onet. Lain, cenah bari terus.
Cilang-ciling lantaran tetela eueuh nu maturan. Disangkana rek aya nu ngahaminan purungkut si Onet murungkut eraeun, si Ohim nyarita deui ka si Onet. Tuh da, mane mah hiwal wae kalakuan teh Onet. Rek sia katuliskeun jurig geuleuh, cek Ohim molotot semua amak. Ah moal him lantaran jurigna ge teu bisa nulis. Jampe si Onet ah. Rek sia moal bawa ulin sakuda bae. Oh, malim heuh. Ulah him mah ulah kitu him. Oh, geus atuh sia cicing dewek rek nanya deui ka si Jalangkung lantaran karek 2 kali euy. Si kurang sekali deui. Cek si Ohim bari terus malik nyang haripan kana babegi. Gancang salakop awi dikekeuweuk ditalian deui kana leungeun babegi. Geus kitu pok nyarita deui kawas ti heula. Maksudna mah ngemat si Jalangkung. Tamat macakeun jang jawokan dikersakeun deui bae harita teh. Aya nu datang babegi oyag beuki mota. Malah duduk uing nepi ka murag atuh gancang ku si Ohim dicokot terus ditiungkeun bari nyarita. His ulah waka ulah nawar Jalangkung sakitu ge untung dibari dudukui. Coba lamun henteu panas meureun. Sok geura nulis anggur. Saha ngaran maneh? Cek si Ohim bari neuteup kana babegi. Kalayan teu talangke gutrut para mitra si babegi nulis. Sanggeus beres kula pes leungeunna ngagantung deui kawas tadi. Hasil tulisan gancang ku si Ohim diilikan. Ana breh teh terus si Ohim kerung. Terus dibaca lalaunan tapi ngagorolang. Sajabati nulis. Tulisan na pasoleng kerah teh si Ohim ge teu pati lancar kana maca. Ngan teu ari buta huruf mah teu lila pok si Ohim nyarita ka batur-baturna. Ngaso heula para mitra. Para mitra kaum dangu, atuh si Ohim tuluy nyarita bungah nater. Batur-batur bisa kabaca ieu mah ku tarampoku sarela likan kabacaan teu. Cek si Ohim bari nemongkeun tulisan si Jalangkung. Gancang ku sararea dibaraca, nu teu bisa oge meniting euleug bakat ku hayang nyaho. Teu lila pok si Onet nyarita bari ngagarwan sira. Aya jurig bisa nulisnya euy ngan edas euy. Ngaranna matak maruring kak bulu punu. Cek si Onet musapan punukna ari nu teu bisaeun maca pok nanya ka si Onet. Saha teh Net? Cek nu teu bisaeun maca colohok. Naonana sahana? Naonana sahana teh? Mana-mana nya teh cek atuh sing rada puguh nanya teh Ukri. Uyuna eta nana ngaranana jurigna. Oh, ngaran jurig. Citrasena ngaran teh euy. Jawab si Onet aksi pisan jigana teh si Ukri pok nanya deui. Citrasena. Naon sababna matak maruring kak bulu punuk? Ih, keur bodoh teh belegung ileung mah. Ari Citrasena teh euy ngaran Raja Gandharwa anu ngageugeul eueung Danaka. Isi maneh teu percaya masok tanyakeun ka dalang wayang. Matak maruring kak bulu punuk, ari Gandharwa teh boro-boro ku rajana atuh. Pan ku pesuruhna ge. Matak ngihan maneh. Tah kulantaran kitu rek balik heula deuk mah sieun papanggih jeung Citrasena. Sieun cek si Onet bari terus ngaleos ninggalkeun baturna. Si Ohim jeung batur-baturna colohok ngadengi omongan si Onet. Saurang ge taya nunurutan init kalah kapating gorowok nyingsieunan si Onet. Nu pangheulana ngagero si Ohim sora meninong toreng minuhan lembur. Onet, si awas ta Citrasena ngudag. Citrasena ngudag kop ta si Onet lobok Citrasena. Cek si Ohim bari ajrag-ajragan. Ker ku baturna ditarurutan sora benih gandeng asa ka ini. Kolot-kolot nu harita kabeneran aya di lembur pating raring teu ngartieun. Malah loba nu pating torojol kaburuan. Terus pating cerluk jeung tatanggana kaayaan lembur ngadak-ngadak jadi rame. Ari si Ohim saenggeus si Onet balik pok nyarita ka baturna. Batur, bisi jurigna ngidel ieu bobogi urang daruruk nu serea. Sanu sanggup nyokoseunna? Cek si Ohim bari ngareret ka baturna pok si Ukri ngajawab. Keun uing nyokoseunna sok geura sadia usulna. Jawab si Ukri bari dereg-deg lumpat ka imah. Kacaturkeun para mitra sadaya. Barang ngadenge sora barudak anu ribut Citrasena nyah beuntak. Terus digisik bangun lulungu panon kekereuceuman jiga nu seram. Koreja Citrasena hudang terus ngadedengekeun usurak. Barang geus tetela pok Citrasena ngomong sorangan. Jiga ngarebut ngaran ai. Aya naon ye? Panasaran aing nyaho disampeurkeun sia. Cek Citrasena juturun dalig-deg Citrasena lempang jiga nu lalieur. Tapi beuki lila jag-jag.
gancang nyamperkeun kana pagar urut moe baju. Barang serog tetela eueuh pok Citrasena nyarita semu ngarasa kaget. Hah? Kamana baju aing ieu teh? Setan teh boa-boa diparake heuleuy ku barudak ieu. Kasabalan sia. Awas ya kunyuk rawun. Cek Citrasena bari garo-garo teu ateu. Gancang malik terus ngagidig ka tempat Ohim jeung sabatur-batur. Sora nu pating gorowok kadenge cenah harita teh. Tekung silila serog Citrasena nepi kaburuan tempat arulin barudak. Barang breh kebeg Citrasena ngarenyag sataker kebeg. Lantaran ku Citrasena katempo jelas pisan. Yen baju dipake ngabajuan bebegig, malah geus gur di daruruku Ohim jeung sabatur-batur. Pudig-dig Citrasena nafsu cenah luncat bari ngagero nyarekan barudak. Setan sia, bangkawarah kurang ajar. Kunaon baju aing di bareuleum ha? Awas dipek-pekan sehulu teh ku aing. Cek Citrasena bari curelat clek nangtung di tengah-tengah riungan barudak. Atuh buriak barudak bubar terus burbar lalumpatan patarik-tarik. Si Ohim colohok nempot Citrasena datang. Manehna kasima batur lumpate si Ohim kalah kangajeng-jeng deket bebeging. Anu geus hurung. Kap punuk si Ohim teh dicerah ku Citrasena. Giriwil dijungjungkeun terus diadakeun kana beungeut Citrasena. Pok Citrasena nyentak. Saha ngaran sia? Kunaon sia wani-wani ngaduruk baju aing? Jawab si anak kunyuk. Lamun teu dijawab diwajak sia ku aing. Cek Citrasena bari ngagebig-gebig awak Ohim. Tapi si Ohim boro-boro bisa ngajawab lelembutan geus teu jejeg. Gawe saukur buria buncelik jiga nu kabeuleuyan. Awak ngadeg-deg muni ngagibrig. Kulantaran si Ohim teu dek ngajawab pudig-dig Citrasena ngambek. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan huntu kekerot mata beureum pok nyarita. Wah, kurang ajar sia. Dibeuleum sia ku aing. Citrasena terus ngalengkah ngadeukeutan seuni. Tulila brus si Ohim digubruskeun kana seuni nu keur ngabebela. Gurubug si Ohim teh ngagurubug bakat ku panas gero ngajerit mata kuatir. Aduh ampun mamang. Ampun. Cek si Ohim bari berbat lumpat. Kap dicerak deui ku Citrasena, giriwil dijungjungkeun, kubrag diabruskeun kana lulukan. Pasene peureum tapi ari panas nama anger daruhak meniruhai. Gero si Ohim ngoceak, sora beukit lila beukit tarik kadenge ka salelembur. Waduh, tulung bapak. Bapak tulung panas bapak. Cek si Ohim bari ngagurubug terus ajret-ajretan di dinya kene. Ungarek lumpat gancang ku Citrasena ditewak terus-terusan dijongklokeun kana durukan. Kitu jeung kitu nepi ka durukan pareum. Baju Citrasena can beak kabeh malah awi urut ihang babegig oge. Aya keneh sapotong. Awak si Ohim geus pinuh ku mehong baju barolong kaduruku sini ruhakna. Tapi sakitu si Ohim geus ripuh hantem ku Citrasena dijongklok-jongklokeun kana urut durukan. Menripuh para mitra sadaya si Ohim teh. Manehna geus teu disalin deui ngagero. Ngan sungutna we calangap. Lamun rek nangtung teh sok buru-buru ditepak sirahna ku Citrasena. Tungtung namah rampuyuk we bru si Ohim namru dina tanih deukeut durukan. Waktosna seep para mitra dugi ka dieu heula dongeng nu judulna Musuh Warisan karya Kideksa.